iya lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar moal kebal di alam dunia ini sakit geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba gitu ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon kok abdi dagang tapi rugi deh ye coba atuh ka Gusti kos gitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta ucayaan hatena ucayaan wa man lam yajalillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos gitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak ka nyana bendu lah resep aja eta nu sugih eta tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu deketan tanu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa minta ke pemerintah dia tersep jasa minta ke makhluk yang tersep jasa aing penta dah Allah meresep kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung urang cahayaan apa henteu hate urang nomor kahiji diberi resep jasa ibadah ka Gusti Allah resep beta asal aya tongtrong we haju bae diome resep nya resep ngome tongtrong tah sarua jeung ngome tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu beset bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan lagi dengan kia doang kabayar mual ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta sampai dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener nah lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga tilu ka saji pendi tilunya nama KTP teh oh loba batur mah hese KTP-nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu eta tilu nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna tah tuh nyawan teh tolong teh coba ajo dikitukeun teh cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang disiakan eta atuh aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon teh ngaranna
di pale eta teh diadukeun bareng segitu eta urang cayur tolol tak kos kitu tah cair eta pagawe mang cair eta sebenarnya nah lamun masih keneh daya kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daya keneh main remi daya keneh main catur daya keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh vlog naon dengaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya tah eta daya keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos nu oplo eta teh hayu sapikir ku otak beres dengar orang keneh mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut masa keneh rek nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumaha kan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mah uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku aku bener sia yeuh ari mah wow hebat jasa nyana ka dinya ka masjid goblok jangan tuh cek nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid ya ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teh sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ya kira-kira ieu nu di dieu ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek begadeuhan eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lebentak tawa kula masuk ingin ka dongeng nah aya urang
itu India aya orang Arab aya orang Indonesia kabar orang Indonesia aja pendi jadi lu nah ieu cek jalan ye aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ge deh ye pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embe na aya di dinya embe na aya di nya bau nya hangset embe na ge aya mulai orang India heula asup orang India kadinya tahan kunyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek orang India waduh tidak nehi cek gitu Masya Allah tekuat cek guys tekuat nah baru orang Arab dah orang Arab Baduy wah kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kedua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau biasa nah bagian orang Indonesia aja pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar sak embe teu kuat aing gitu eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub roban ditinggal kutub roban paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah can masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 es cahayaan cahayaan Masya Allah geus ke malah ka sare sekena sekedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu tuh keluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah asupkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarnya jelema ngudag-gudag cahaya
namun Kangjeng Nabi dibahasakan cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh, urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam, jembar hate. Nomor kedua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi. Ulah di bejaan surat naon eta? Eta teh artinya masuk dibaca ge. Tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui. Nah bejaannya na maksudna mah. Sarua ondona itu mah. Alaihissallah ya kabil hakim. Allahumma hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah ima urang ngaca ya dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si nyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tuh kadeuleuh mah aya ge sabarna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar moal kebal di alam dunia ini sakitu alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba gitu ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papasten eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos kitu tadi karena mandak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja eta nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak sok mere bae nah nu sugih eta teh deuketan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu deketan ta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi
tak mau maha sugi cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun di penta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah mah resepeun jasa dipenta haji pendek mau dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya tah urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah memere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para raeh masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok udang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tapang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad, tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna. Eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing. Sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun. Loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian. Urusan aing teh mah sia, urusan sia. Geus datang ka mana sia, dumadeheus ka aing. Hudangnyana masyaallah kaget nyana disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi. Wali mah kos kitu. Impianana teh hebat. Aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat nyana mangimpi diudag-udag anjing sanggeus tadi udag anjing ngaji nyana kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta haji pendi mah kos kitu impianana masyaallah. Wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya anu raga ka sumur aya anu gering aya anu perang aya anu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ke Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui
ditoelan ku majikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar haji paeh hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit tolol tuh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah. Urang tani geus tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa. Nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana. Iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti pupuk dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai. Waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulama nyaho, tah tewak sia eta. Hayo bawa ka dieu. Sia da zakat teh moal, geuran. Zakat, geuran kaluarkeun. Dikaluarkeun pareum sorangan. Seureuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan. Lamun make blambir loba nu teu pareum. Tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa. Moal pareum. Ribut lah eta tadi kalau kena demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae eta tewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam can aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kana papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama nuju ke karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua sadar karena putusan Allah
di diri urang atawa soal harta atau soal penyakit atau soal naon bae nu patali jeung diri urang atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang zakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang tak perlu na cahaya. Kos kumaha sih cak para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang. Nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah salatna ge. Jatuh jauhun karena agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik apa salat kos kitu mah giliran nah neuk biuk diteuneungan paratina kol bedug di dieu tah atuh kumaha eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah apa salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus ya kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu aran. Atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak wan teu maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanas ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ge supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala karak tak eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake. Eueuh nanaonan sebab sedekahna aya karena hayang naik jabatan. Gitu kene calon bupati Gus Pugu calon presiden utama haji penmentas ieu maka ditupan ka istana tolong henteu mending mun dibere henteu deui dibere onam. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkan pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan
ulah ibadah ngan sakadar sigana hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya dua cara hiji langsung boga guru aya nunuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika orang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah iya takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maot samemeh maot geus maot cara almarhumah Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh katanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sodakoh manehanana milu lah ka jero kuburan ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caang cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah ieu saya ieu kula zakat cenah ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu saha jore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi saha jore amat bahasa pan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadakeun si mbak teh batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya duh kulit di kamari jandar masya Allah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Haji masya Allah kesia lamun teu boga deui ka dieu senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon teh kulit di kamari jandar boan sia yeuh atuh neangan cara aing cua derek neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah masya Allah cek ugal ledeg Haji Pendi eta jempitkeun batur sepit di jero kuburanana ya Allah ya Rabbi urang ayeuna nyieun masjid dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh eta kipas anu di masjid nya hokieu mah kula meuli AC cek nya ieu kipas anu dipasaku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi haju leumpang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana
ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah kitu Haji Pedi bapan nyana mah lain meulikeun naon kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas cenah mah di kuburan atuh cek Haji Pedi malaikat ieu naon li panas lah maling kipas ya panas mentek sih ada ngaji ke masjid gede ay bebejana mah ke masyarakat udah diganti datang ke kuarin teh datang ke saiki orang diganti ke memang konon siramu nah aya Ustad maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ialah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman dibana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus ku ayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jasa tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran aing mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga apa henteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga apa henteu ketika urang deuleu kantor DPR isi ka sorga apa henteu kantor ieu tapi lamun urang deuleu majelis taklim deuleu pondok hina ka deuleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadeuleu ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sedekah jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah ujang ka neraka sebenarnya santri mah ujang ka neraka santri mah kajun HSBG di kobongna surga tuh siapa tuh percaya waduh segala naon ye atuh cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha tuh ujang ka neraka
teman-teman santri mah sanajan amalna jore pan dikanarakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi utawi Gusti mah segede perut ieu naon dia ieu kula utawi nang ieu jurumiah di utawian nah cek malaikat naon sia ieu utawi ieu cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren pindah deui ka lawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana ya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan lah ka sorgakeun habak tuh ye batak santri wah ujang ka neraka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa